Cara tobat aya 10 jumlahna nu kahiji lisan kudu istighfarna nu kadua hate kudu nalangsana nu katilu eureun tina maksiatna nu kaopat ngajamoal salilana ngalakukeun deui kana maksiatna nu kalima resep kana akhiratna nu kagenep ngewa urusan dunyana nu katujuh saeutik dina ngomongna kadalapan saeutik barang daharna kasalapan saeutik dina nginumna kasapuluh istighfar waktu sahurna